Sakali deui hapunten. Saguru saelmu ulah ganggu ka bahir teh mangarsa dari panggil. Piwara ngahibur di wewengkon keluarga besar Bangbu sadayana. Betul? Betul? Blakuta, blakutik. Doman ini. Boleh pantun? Boleh pantun? Ah, iya pantun aya. Aya kalenci ka kebon nanas. Ngagiring embe make lampu pedang. Pangilang. Pangilang. Pedang. Bade boros singkat nama lampu pedang gitu. Kitu ulah sok naon ka Pak RT teh. Poho sakali deui aya kalenci ka kebon nanas. Terus ngagiring embe Make pangilang. Aya punten Pak Hajat panggilkeun cai kopi anu panas. dedena Ranginangna kana lam bedang. terus Eta anjir teuing. Gayang tak gayang. Gayang tak gayang. Jaipong. Teman ini. Aduh, ngos. Siap ya. Lanjut lah sulap lanjut. Sasadu entosnya. Kabeh ka masyarakat Baher teh sasadu. Hapunten saguru saelmu ulah ganggu da ieu mah ukur hiburan. Lamun oke, silakan. Wilujeng nonton, wilujeng nyaksikeun sulap persulapan Abah RT. Musik mang. Endrong. Out. Baik. Aturang kasadayan ayo nyanyakeun hiburan Bapak karasa pemuhaja Bismillahirrahmanirrahim. ayo Bapak Uka Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kasadaya Duri kikir setan nikah aku pakarsa. Pakarsakeun Pak RT kayakeun heula persulapan. Hapunten kaluhur di dieu. Berhasil terus semua. Saleter bakarsa keluarga besar doa jate dia batur kumpul kepung bakul banyak banget yo ayo halah aturan kasadayana kalayan wilujeng nonton ayo agodek hadir mohon aturan kasadayana agodek ngawaduhan wilayah nu simpati karombongan
kumpul yang akan liburanan aturan kasandayangan layuan katoning laga awas kamera iya sepuh bon dohonot au ayo kanggo deker hadir sadaya nawang au au ada kalah lalajo bolohok iya au ya au aya aturan kasadayana nyanggakeun hiburanana aturan kasadayana irengan Mekar Sari Putra Ciberes aturan ayo dulur kada rumpul Ayang siap iya pajayo pamangkuhan iya sarangan agodek pamangkuhan panas ayo ulah panas nyata cai ka dieu minum sadayana ya halo ayo sia iya aturan kasadayana nyanyakeun mah hiburanana awak au aturan kasadayana wilujana ayo dulur padaku letah nasapan sesana di tukang aus iya out wala hapunten kasadayana aturan wilujeng naon tanai iya ya oi ayo
Ya. Wah ya. Lain eta mah lain. Lain. Tukang kamera eta mah. Wah, sok padu wae lain eta mah. Sia. Ulah sok nyiwu-nyiwuri. Awas teangan heula. Awas, kemana teangan. Kemana oi? Wah, kadinya mah lain. Lain eta mah lain. What? Banggi hayang nama. Awewe pisan banggi na teh. Iya. Aturan kasadayana. Om, hiburanana. Sirap sino kutukan sa pajengan ng kalanang kasalanang jadi ala ng asal wadon jadi wadon ang sarap ng awas kasadayang layuan katoning laga yang katon kenayongan wah, bonang siya, bonang tuh, wah, kemana sana bonang aja, wah, salah ngaburai bajang. Ya. Aturan kasadayana yang akan hiburanana Iroman maning Pakayaman balik maning Iroman maning Pakayaman balik maning. Awas mundurnya Awas dikuriling. Awas orang ditingker, orang ditewang. Awas ulah murah keleta ulah
majang. Tajelebkeun deui jang, tajelebkeun jang. Cangkok deui cauna cangkok deui. Sasah ieu mah sasah. Awas. Tah gitu. Maka cauna tangguhkeun deui. Bongket jang. Luar biasa, pura dulur. Ayah. Talian jang. Talikan kaki dulu. Oh iya. Kurang. Kumalayang ku kabimbang agodeg anu mana agodeg anu bager bayar lagun jaringin cerang daun kaburaka bawa ku angin Bapak daong anu mana batin melangka anjeuna Bapak daong anu bager baurnya piaskeun janji Iya Bapak daong deui anu bager kumaha teh. kukupuhi bertenangan Bapak daong anu mana kapayun rasa kedah Hapunten sa guru sa ilmu ulah kami. Bapak daong Pak RT ngasa ukur hiburan. anu mana aturan Bapak daong anu bager bayar laguna tulus di sarangan Bapak Haji Ayu anu bager Bapak daong ngongkong Bapak Karsa anu mana Pulanga kolongo weh. aturan kapayun heula Bapak daong di sarangan Bapak Karsa sesepuh saebul bet kapayun deui Anjay. ngurilingan sisi cai Bapak daong Cing aing dek monci tadi. orang Cing juga lain pernah kan? alat Nek monci penyanyi belakuk. orang eling kana diri di dunia orang ngomong diparigi seueur layur di Allah gunung aliwang pikir abdi monggo huyung sok Lain sama lain. Pak Yayo sama lain. Wah, geus rebun dia mah geus kata foto. Nyumput. Hadapun bedung. tulus nanjak ka huma Alah. Bapak Karsa sesepuh saebul be Aya. pisina anjeun tumal Kita sila ya benar mereka ada cowok pada ngobrol. Kela. Ah, ya. Oke. Ya, kela. Ada kamera iya. Bismillahirrahmanirrahim. Murang hitungan sim jalur ke depan sim jalur ke dalam 1 2 3 gicet. Gulahek tuh. Geus gulahek mah maju deui sidena. takdir teu beunang
Pastena Gusti Yang Widi tekenging dipungkir deui geuningan kutan kieu ari pasti hirup katungkul kupati maot ke terang dia mangsa badan tina matunggal hirup ka tungkul kupati duh abanda anu mana Pastena Gusti Yang Widi Aduh. Abah RT tadi genya ieu mangsa ukur hiburan. Hapunten Mbah RT saguru saya ulah ganggu. Da ieu mah Mbah RT ngan saukur hiburan kamurang kali ngareurah ka keluarga besar Bapak aja. Mbah RT mimpin lain sakedeung 23 tahun. Tapi di bangbu kare-kare ayeuna Mbah RT nincak. Amprok jeung kolot baheula ngumbara tahun sabaraha mata tahun 85 86 sampai 88 jeung Mbah Haji Anang. Alhamdulillah nyaho gunung mana nyaho leuweung mana nyaho buha mana tah pun sepuh sim kuring didikanana anjeunna Mbah RT beupeujeuh Abah kajen Mbah RT di seni kudu inget kana hiji insya Allah bah ku Mbah RT diingetkeun diteuleun di sanubari ucapan pun sepuh Abah ingat kana hiji ayana Gusti Allah urang kudu muji-muji ka ayana Allah kaagunganana nya ada damelanana kenging Gusti Allah nya hampura sim kuring sanes sim kuring beureunan eta teh anak buah eta sanes bae ngar sim kuring mata teh kolot sim kuring ge mau HP lamun Mbah Haji di dieu aya naon bejaan Mbah RT di Ciberes insya Allah ya. Mudah-mudahan Mbah Haji sing panjang umur serejekina ibadahna sing soson-soson ka Gusti Allah amin. Barat tahun aya mah 11 tahun mah beureunya urang karek amprok bah ampura incu bahnya incu mah kanu seni kieu tah ieu tadi murang kali dihodam ku Mbah RT wayahna ku narimakeun ka takdir hidup takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar papasten Gusti Yang Widi bongan anjeun teh dijen sulap persulapan Abah RT wayahna gelis wayahna mana tepuk tangannya dong ieu urang tunda ayeuna urang teraskeun kana sulap persulapan lanjut sulatna lanjut ibu walih dia Allah babaturan nya purahna nya di Gunung Mulia didorong-dorong ku Mbah RT ieu siah kanyahoan di dieu sugan teh di kaum di ditu di Cicinde taprok amprok aduh nya aduh mana tepuk tangannya dong silahkan wilujeng nonton wilujeng hiburan sulap persulapan Abah RT musik mang
dane. Goyang yang beli kelakon mama Ya, wayang bagus blek. turun tangi batin sun ketuan mama bagus inget baik kasih sayangnya mama bagus anu mana inget baik maringe mane duh sayang wis duwe rabi mama bagus tapi pribet sun beli bisa lali mama bagus kaya kaya Motor nu mawa odong-odong pindahkeun heula. hati Personil odong-odong. yen kula Di jalan, di jalan. di sawiji sumpah ning batin yen kula beli dadi kawin mama bagus kading ati ora bakal luruh ganti sumpah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas manis rasane bapak karsan pakaian lawas sun arep nunggu dodane goyang yen dikelakon turun tangis batin sun ketuan inget baik ning emane bapak karsano bager inget baik kasih sayang duh sayang wis duwe rabi tapi pribet sun beli bisa wali kaya-kaya mendingan mati bapak karsa yen pula beda di sawiji sumpah ning batin yen kula beli dadi kawin bapak karsa tekad ning ati ora bakal luruh ganti beung baher teh geus dicangcang ku tambang kawos kebo kawos sapi kawos domba geus dicangreun tah ayeuna baher teh nyuhunkeun murang kalih duaan pangnarikeun beung baher teh ku tambang naik di kulian ku baher teh 10.000 mana duitna ya heula heula 15.000 tadi kasep nulin tuh asup kana kamera tah hadieu duaan dieu tah jeung nulin tuh loba-loba teuing tah eta hiji wah ongke atuh wah mone kudu gede teh mah modal atuh baher teh aduh boga duit 10.000 keur mekelan budak narik beheung baher teh cekelan ka dieu kasep nanya heula sanggup narik beheung baher teh ku tambang sanggup lamun sanggup saha ngaranna ngaran hidup saha Randy can mandi kasep ngaranna can mandi praku can mandi saha ngaranna Randy oh ujang Randy siap narik beung baer teh oke salaman cek wah hebat woi muni kaget saha ngaran Ruita anjing duitna Aisyah can ge narik can adu senta duit peraku kasep ngaranna duit aduh duit ampun
Gusti satu bener ngaranna Duit biang penyakit. ya oh ulah gitu sia saha ngaranna Ruita. oh saha cenah tanya ku sia Bisa saha tuh Ruit. saha reungit ampun praku ngaranna reungit nah saha cenah ge Saja. Saha? Ruita. Duit na di wae. Buita engke lamun geus narik beheung Bah RT karek dibere duitna Bah RT mah lain oge dibere duit ku Bah RT Bah RT mah nanyakeun ngaran ujang saha ngaranna Ruita. kok aja teh Pak RT cek Wandi ge ngaranna gurita. duit wae engke Bah RT mah nanyakeun ngaran lain duit lain aing mah siap sok budak anjing sok nu bener saha kana Bah RT nabeuh wae karengnya euy coba ka dieu ku sia katanyakeun ka dieu coba saha kitu ngaranna Ruita. oh sarua lain urang-urang teuing da nya sugan ku Pak Haji Ayo sugan aya Pak Haji Ayo hah Aya. ayo ujang urang mana Bang Bu. oh urang Bang Bu eta namanya apunten ieu hajat ramahna ibuna ieu murah kali dianggo hiburan ku Bah RT saha anu benerna sok ka Bah RT nya Duitna. oh duitna Duitna. lain duit anjing wah anjing mah di lieur ujang sanggup narik ke Bang Bah RT Sanggup. oke lamun sanggup siap kencengan kencengan anjing buset di bahasa wajib si abang kan kalau bedah kurang mending gila RT aduh can hitungan wah Kan panghitungan euy Pak RT jampena mahal euy. Menang di Gunung Kidul. Sok jang lamun geus menang jampean dihitung 3 kali terus dibetotnya tah gitu. 1 2 3 tarik jang. Iya jang terus jang. Ayo jang terus jang betot jang. Aduh, kurang tenaga euy. Aduh. berat sabula kusia bantuan Tri Donald bantuan sok kurang dihitungan 3 kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 tuh geningan. Tepuk tangan penonton. ini kantongan naon sia geus nagih ka dieu atuh nagih mah ka dieu Cicing heula kerek diberi hadiah duit. aduh loba euy duitna ka dieu Duitna ya sabaraha duitna? aya 10.000 10.000. oh Tepat tadi aya 20.000. aya 20.000 20 hitung heula bagi 2 meureun 15.000 15 oh bagi 2 yang budak duaan nu 3 MC sana. Icing da kantongan berarti kantongan heula ya tadi belah mana tadi belah dieu ujang belah mana belah dieu 1 2 3 mundur ganteng maju cantik jahipong depan ini au
hebat euy. Bisa. Oh, cenah. Lain kana blatuk mah meuni. Cepatnya teh halus. Yo. Ulah eleh ku awak lintuh. 15.000 blatukna sing tarik. Siap? Aya kamera dadah heula. Dadah. Siap meuni. Ngiruan wae. Dadah. Oh, dadah. Siap? Siap? 15.000 keluar. Duit mah tara pake sulap bayar mah pamali cek Bah Haji oge. Nah murag nu 5.000 na murag. Ke Bah Haji ayo. Cakal. Moal bodoh bayar mah. Siap. Kamera. Siap. 1 2 3. Mondor ganteng. Maju cantik. Jahipong. Coba ini. Panonton. Selalu pangalusna. Iya. Hebat atuh. Tadi ya duitna. Yang cek panonton anu pangalusna ieu. Ujang wayahna kasetnya. Ujang. Yo. Tadi teh naon sakola teu? Ngaji? Cita-cita yang jadi naon? Polisi. Hebat. Yang jadi naon? Polisi. Tah didoakeun ku Bah RT, sakolana sing pinter, ngajina sing pinter, nyajangnya. Lamun geus gede jauhan narkoba. Cocok. Sok sasalama. Di kuliah 5.000 lah, udah bisa noge. Sok mangga. RT tiga Irfan Bahdin dia mah euy. Irfan Bahdin Ganteng. Cicing. Luar biasa euy. Eta huntuna tong kita ngomongkeun wae tah kitu balem. Jang. Bisa ngigal. Sakali deui coba ge. Halus-halus jeung Bah RT. Ayo sok halus jeung Pak RT. 1 2 3. Mondor. Maju cantik. Jahipong. Coba ini. Sarua. Betul. 10.000. Salaman. Dengan kencana ganti. Iya. Syukur. Syukurna Bandung. Oh, cicing. Sakola tuh? Ngaji tuh? Cita-cita yang jadi naon? Polisi. Urang di loba jadi polisi. Sakedeung deui urang bakal ngarayakeun bulan suci Ramadan. Bisa jampe puasa? Bisa. Anu kumaha jampe puasa teh? Allah. Bunga datang ke puasa. Allahumma lakal Bunga datang ke puasa. Besok masa Bunga cicing sia. Bah RT ge bisa. Allahumma sama kodin. Allahumma sama kodin. Allah Pak RT. Cek wandi ge Allahumma lakasumtu. Besok masa huntu. Punten Pak Jayo, punten. Aduh. Lain Allahumma godin lain. Waduh. Tangannya mana? Ayeuna Bah RT nek muka anu terakhir ya kumaha jadina. Urang kali anu dihodam ku Bah RT nya karunya. Meuli jajar dingnya jangnya. Ayeuna lembutanana nek diasupkeun deui anu tadi dikeluarkeun ku Bah RT. Bismillahirrahmanirrahim. Neng gelis lembutan hidup gerak asup wiraga anjeun. Asup di wetan di kulon di kidul di kalerna sok gerak asup wiraga anjeun asup. Ayeuna mau pilih karuhun di dieu nyanding. Bah RT nek sasadu hapunten ka karuhun dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Juring ingkir setan nyingkang dong pangresa kudu calik roh masul lapar muga tampang hapunten ka karuhun dieu sebelum subanding. Bah RT ngansal kur hiburan. Montas kacilamas tam. Kacilamaya. Cilamaya.
Aya anak naon? Anak saha? Imasta. Oh, ulah masta ulah. Berarti lumpatane kaci? Cilamaya. Oh, kacilamaya. Oh, cicing di itu digereng anjeun. Oh. Jeruk tak jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah ya Rabbi pangeran abdi ngarasa hiji ieu panggeuikeun urang kalih di urang pasulapan geuingkeun hampura ya Allah ya Rabbi. Allah bukakeun tambangna bukakeun ini anger keneh wae ya RT. Ngebelengker wae geuning. Neng geulis naon aja teh buah modar ya kabeh. Modar. Punten karuhun guru di dia urang seueur-seueuran. Sok anjeun gelah lilir di kolong pasulapa. RT teu paji ayo geus kada kodok wae. Gelis. Aduh. Pak Haji ayo. Pak RT nyunkeun saran. Sabaraha syaratna teh? Nek 1000, nek 2000, nek 5000, nek langkung mangga karunya ieu murang kali. Anggo sularan persulapan Pak RT. Gelah keluar anjeun anu ngancik gelah keluar. Au! Bukakeun tong. Bukakeun. Dibuka ku Pak RT ieu murang kali jadi naon. Bim salabim brakadabra. Bantu. Buka. Aduh. Tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangan. Hudak. Kadang-kadang kayak ngagerung. Penonton. Pak RT nyunkeun syarat sabaraha wae nya. Moal naktor Pak RT mah. Nek 1000, nek 2000, nek mangga langkung geda karunya ieu murang kali. Tadi disemburna ngahindar ayeuna manehna nu tanggung jawabna. Sok geulis wayahna anjeun sok ngeliling ka ditu nyuhunkeun sabaraha wae geulis ya. Hayang dimusikan. Arab pulang oke. Los. Arab pulang oke. Los. Arab pulang oke. Esok sore minggu mani. Iya, lepuyang gua. Iya. Turun
para pamirsa sadayana hapunten ulah jebar hapura. Bapak Uga kali Ibu sapulawargi khususna pangarasana Pak Haji Ayo selaku pemangku hajat koordinator utami nama selaku ka pangarasana Bah Karasa kapun sapo si kumpai keluarga besar sadayana teh sapamiri gending Mekarasari putra Ciberes sanes baik kirang pesono jalanan waktu kantos yang kapati peripadosa para kanta sekali deui bok pilih segala sesuatu yang kira memuaskan non kedaputan cukup lemur jepara hampura kasadayana baik wabil khusus sepuh Bayana Bayi Ayo Bapak Hajat sadayana kalian waktu kapan kurang dahir dugi kalian waktosna dugi ka dieu dina waktosna urang kecangankeun bae ditutup robana atina pinunya hasana waqina adzabannar unsikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.